Hei, udah dia ngalon be dong kotok kermuyung. Pusing aing ya, geura ya bere aing solusi ku dari ya. Dia pusing kunaon. Dia mah pusing-pusing tidak ngomong. Oh iya aing pusing, aing tan. Daripada dia pusing, mukanya kasawayu jeung aing mulung-mulung keong. Hayu mah Jaja. Hayu burung. Boga anak hiji ge eueuh ngedul kemana boy si Ahmad ngebantuan kolot ge hara rese haruh boga anak hiji-hiji ge Pak ari dia kemana bae Ahmad ditangguan ku apa nguluyur bae dia mah bapak mah tengok anak muda Pak Haji Deng ya, kantun kanyatu dong. Di, jalan megang orang ada di. Di, jarore kenalan ya. Jorean kena dia, aing mah tukang tani ge kasep. Entah doang dia. Hari dia kenaon Ahmad? Gua bersiun, Pak. Jadi lelaki mah kudu maco. Ulah lembek ya doang tapai. Oh, laon. Haram jadah dia. Apa? Iya dia karena narikan kolor apa? Heunya ya aing jadi betringit doang. Iraha ya aing boga ka Bogo. Yo aing boga baturan ya, pas bae jeung saya mah. Oh, pas bae Rod. Nu bener sarok. Aya beh, pokona mah gurih jeung dia mah. Oh nya, bener. Orang inang gurih. Ya yang hirup dan tengah jomblo bae gitunya. Kira yang buka Bogo. Hari dia kunahan daun galau kitu perang sae. Kumaha Rod ieu aing kuari. Kabogoh teu boga ieu kuari. Pugu pas bae ka dieu ge. Aya di ditu baturan kabogoh aing. Teu kabogoh diseru dong dia. Nu bener dia Rod. Pokona mah gurih bae jeung dia mah. Ya Tun, tadi kita baturan aing yang kenalan yang dia. Angkeun teh Nabi Abdi Ahmad. Atun. Pak, aing mau kenalan Pak. Saha ngaranna? Apa yang nyaho ieu? Atun Pak arana beuh jelemana semok Pak. Nu bener si Ahmad atuh apa ge hayang teh mah semok. Ya apa kolot-kolot hayang bae geus bau tanuh ge. Kumaha menurut Bapak? I Ahmad hayang minta pendapat Bapak, tembak apa ulah? Atuh kudu Mad. Kira aku nek jomblo bae.
Action. Masya Allah anak muda kuari nges nyaho karena barang nu karandel. Ih, cool amat. Ayo amat, si Ahmad. Deka dia mual si Ahmadnya. Ada kebel nangguan. Nya tenanawan. I got the horses in the back. Nah, baru dah. Parah dia. Loot, memogohan loot. Maaf ya, Nun. Emang gitu jelema nata mah. Oh, natu tenanawan. Tun, Ahmad tergejur ke Atun. Ahmad lope teureun-eureun ke Atun. Beh, piraku. Bising Atun teu percaya, sok bae tanya ka Pak RT. Neng udah daek, si Ahmad mah anak nang seloba. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami, Usman Channel.